upami jalmi syukuran teu dilajengkeun kana hajatan eta kalebetkeun jalmi takabur jeung barulah teh nya dai syukuran teh nampikeun kana paparin Allah nu tos katampi ieu kapayuna mun teu aya kahoyong itu upami kamari urang dipasihan hirup panginten nyingga hoyong hirup deui upami hoyong bahasa Arabna disebat hajat maka kasayanana dina ajaran agama Islam kamu umat Islam upami syukuran teraskeun kana hajatan istilah bahasa santri lamun dipasihan teh sok kitu santri mah nu baheula tapi nuhun cenah Pak wajibna minhu mun aya keneh tamahan deui ya kitu nuhun nu kamari isukan teh nyuhunkeun deui ta eta jalma Islam punten sadayana nu hadir ya agama Islam ya lumayan lah linglung oge urang teh ngaku Islamnya ada moal pati jejeg saterusna mah parurah teh nya sabab syarat mutlak lamun jalma ngangken Islam teh aya 5 hiji ngaoskeun 2 kalimah syahadat saumur hirup sakali-kalina kedua tetilu jadi ngaoskeun 2 kalimah syahadat teh mung sakali kajaba lamun dirusak wajib didangdosan deui kodok namina itu kedua salat sadinten sawengi ai saur parurah sareng para ustad di dieu sadinten sawengi salat sabaraha kali cenah teh Bu sabaraha kali Pak 5 mun bisa eureunkeun ta ustad prekeun tong dipake dieu teh ustad teu aya keteranganana salat sampai sabeuting 5 kali daya nah salat wae mah diatur waktu abdi mah meuna katerangan tina ajaran agama Islam salat sadinten sawengi teh nu jelas saelingna kitu dina agama jadi sampai sabeuting teh salat teh saelingna dan nu teu eling mah teu wajib salat kitu sok saelingna we nu teu eling mah dipaksa-paksa ge moal bener jeung moal ditarima ku Allah ge matak sok aya nu salat teh magrib bungkul isya teu aya oh berarti nu teu eling kenal ya gitu nu jelas saelingna sok nya aya nu salatna teh Jumaah bungkul kan bae meureun elingna teh Jumaah Sabtu teh eling deui itu ngan pedah ibu kedah gaduh emutan upami ibu kagungan caroge misalna salatna Jumaah hungkul berarti elingna teh poe Jumaah ti Sabtu nepi ka Kamis mah teh eling ridho dikeukepan ke jelema teh eling tinggal kitu ae ungkul eta malah nya kang diurang upami jalma anu eling salatna teu puguh hitunganana ayeuna namanya magrib lebat ka masjid pangpayuna kahiji salat sunat syukrul wudu 2 tahiyatul masjid 3 salat qobla kaopat salat wajib kalima salat ba'da ku magrib geus anggeus kabeh tong aneh mun tetangga isya eueuh da 5 anana geus nu salah ustad teh kitu teh ulah lawora nu matak saelingna we salat mah itu ieu hakiki ilmu kolot beda jeung nu maroranya anu di bawah usia 50 ka handap mah ya jelas kadang-kadang ilmu hanya sebatas jadi alat pikeun ngantur hawa nafsu pribadina itu da kadang-kadang urang Indonesia ge ngapal-ngapal sejarah teh semet zaman Belanda we kadienakeun kaditunakeun mah teu apaleun itu tapi lamun apal kana sumber ti mimiti moal aneh kejadian urang Indonesia itu nya negara Indonesia teh tadina teh kosong teu aya jelmaan baheulana mah kakarek aya teh tongeret itu kasir baheula kusabab negara urang negara subur apalin jalma palalinter nu pangheulana asup ka Indonesia teh India pangheulana nu ngeusian negara urang teh urang India tuturkeun ku Cina bus ke Indonesia jadi mengeusian urang Indonesia teh India jeung Cina ayeuna nuntut laloba deui teh ada bibit teh nya karawin India jeung Cina anakna Indonesia matak disebutna ge Indo jelema campuran eta kieu bentukna ge jangkung henteu penek henteu bodas henteu hideng henteu bener henteu edan henteu Indo
dibawa kitu dibawa kieu ge hese jelema Indo mah diadanan cek ustad hayalah sholah maracul we anggar tak kitu Indo mah teh cek RT wayahna cenah bagian ngarona mah kudu ngararona harees we tong aneh Indo jelema teu kaluhur teu ngapungkanap teu napa gitu. Ai nabi mah tong diomong-omong da hubungan hiji-hijina nu benerna ge eta Allah Ta'ala tingawitan ngadamel jalmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka poe ieu can pernah Allah nyen jelema bener dua can ya nu bener dengan hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapan sok diaos ku urang ciri jelema bener cek Allah assalamu alaika kalimat lagi mufrad assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaika keselamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan mulai dibere komo urang tamakan mah wah wabuhun gente itu ayuhan nabi wahai nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami wa barakatuh jeung kaawetan kami loba jelema nyebutkeun barokah ditanyakeun ai basa Sunda barokah naon barokah mah barokah itu ustad linglung teh barokah teh awet itu nya kasalamatan aya di nabi itu teu aya dalil dina agama assalamu ala Adam assalamu ala Ibrahim teu aya assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh rahmat Allah jeung kasalamatan Allah teh kasenangan Allah khusus ka Nabi Muhammad teu aya nu dibere masing Nabi Adam ge jelema nu bener ngaeta-etana matak dijieun ge jelema asli Nabi Muhammad pangheulana ya pangheulana aya Allah ditulis Allah seten beh dieu tadina mah buleud hu hartina Allah asal muasal kalimat Allah tadina buleud jang hu hartina Allah terus Allah nyen jelema asli Nabi Muhammad kusabab Allah nyen Nabi Muhammad maka ieu ditambahan ku lam jadi la hu la Muhammad hu Allah kitu tadina tambahan ku hamzah jadi Allah mun aya nyebut Allah bener lamun nyebutkeun salah teu ngaji kitu teh kusabab akibat teka tepi ku ilmuna salah sana doraka lain salah ilmu urang hanap itu urang ngajak tetangga kana salat anggur betul daekeun lain tetangga bedegongan ilmu nu aya di urang dipis keneh matak cuk urang Gusti geuning ilmu dengan sakieukeuna cacakan ngajak jalma nu sarua dahar sangu geus teu dianggap komo mun ngajak salat ka munding itu lain bedegongan ilmu nu aya di urang ipis lamun alus mah entong-entong haya ala sholat ngaringkang ustad ka masjid mun teu ngaburusut itu dan abi ge cara pernah maksa taya Islam nu pernah ku adi nyarioskeun ilmu Allah lain menang panimu lain menang kurah-koreh tina YouTube lain nyarakeun itu awas pasantren we jajar ngaliwat baheula mimiti asup ka pasantren tahun 23 ya pangheulana nyaba kitab Sapinah panglitik-litikna kitab Sapinah karya Indonesia di Mekah mulai Sapinah ya urangna urang Jawa Timur ngarang kitab Sapinah di Batavia disebar luaskeunana di Banten eta kitab Sapinah masuk adu-adugan ka Mekah ka Madinah oge nenangan Sapinah moal aya ieu kitab Sapinah hiji ilmu Allah galian tina Al-Qur'an disesuaikeun jeung lingkungan urang matak lamun jalma teu apalin kadinya katerangan-katerangan loba nu daya kayasa lalajo ti nagara batur nu teu pernah nyen kitab kade ka barudak ora nya di urang ge loba ilmu teu ngadadenya ke negara batur Mekah harideng deh boro-boro Kangjeng Nabi 40 tahun di Mekah diangkat diisrokeun dimirajkeun turun ke alam dunya boga gelar Rasul satahun setengah ngalih ke Madinah tarolah urang Mekah teh guru Islamna dengan satahun setengah kira-kira lamun asup ka sakola satahun setengah jadi dosen moal tingali ibadah urang Mekah mengantos sungkur wungkul bukan setahun setengah tingali Madinah nu 21 tahun setengah ada urang Madinah mah anggeus ilmuna jelema nu ngahaji di Mekah sladu teh nyincak kana hulu batur ge teh nyawana ada tata krama taraweh nu ditinggalikeun ka Indonesia teh Mekah we geus teu katurutan urang Madinah itu
Mata kurang Mekah tinggal nu tarawehna nu ngomeng sorban aya nu gagaro wae aya dina Sapinah mah 2 kali ngagaro teh batal salat di Mekah mah mata untung teh sini sungkur oge itu